Sampurasun wilujeng enjing pamirsa sadaya. Patepang deui sareng simkuring ning Intan Kamalasari dina acara redaksi Sunda. Dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun sawatara warta ti pamarentahan desa nyaeta program Keluarga Harapan atau anu biasa disebut PKH. Program bantuan bersyarat pikeun keluarga anu teu mampu nu ditetepkeun salaku keluarga panerima manfaat salaku upaya ngegancangkeun penanggulangan kamiskinan. Di 2007 pemerintah geus ngalaksanakeun ieu program. Program bantuan bersyarat oge ngabuka akses jang keluarga miskin terutama jang ibu hamil, lansia jeung anak jangan manfaatan rupa-rupa fasilitas layanan kesehatan jeung fasilitas layanan pendidikan. Manfaat PKH oge mulai ngadorong jang anu penyandang disabilitas jeung lanjut usia. Dinu PKH ieu KM didorong ngabogaan akses jeung ngamanfaatkeun layanan sosial dasar, kesehatan pendidikan pangan jeung gizi perawatan jeung ngadampik termasuk anu akses jang program perlindungan sosial lainna anu mangrupakeun program implementer secara berkelanjutan. PKH diarahkeun jadi epicentrum jeung Center of Excellence penanggulangan kamiskinan anu ngaenergikeun rupa-rupa program perlindungan jeung pemberdayaan sosial nasional. Dasar pangintennya sami sareng jenis-jenis program teh tadinya pangintennya masih kena sami mangrupi upami PKH mangrupi atos upami BPNT mah mangrupi sembako gitunya upami BLTDD oge mangrupi artos neng tunai. Iraha biasana sok diayakeun PKH teh kanggo pencairan PKH neng nya satahun teh aya 4 kali sasi Januari, sasi April, Oktober, dan setahun 4 kali biasanya. Setahun 4 kali pencairan. Di Januari, April, Juli, sareng Oktober biasanya. Tapi kenging gantosan saleresna anjeunna kedah mengundurkan diri neng eta kedah namanya atanatri anu disebat upami di PKH mah disebatna graduasi mandiri gitu. Dan upami aya nu masyarakat anu tos mampu terus jadi usaha lancar usahana kedahna secara sadar anjeunna kitunya mengundurkan diri atanatri graduasi mandiri. Kamiskinan. PKH diharapkeun sangkan bisa ngakontribusi secara signifikan keur nurunkeun jumlah penduduk miskin. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayun pamirsa sadaya. Mugi ieu warta janten mangpaat pikeun pamirsa sadaya. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.